sae pikeun urang masihan solusi di unggal masalah kasedihan sareng kabagjaan nu bakal dongkap pikeun kahareupeuna. Mun urang tiasa ikhlas, urang bakal moal kantos ngarasa sedih. Misalkeun boga kakirangan, nanging mun urang lobang ngeluh sarta ngarasa sesak, eta kasusah teh tiasa nembe kantos. Teu aya jalmi di dunia ieu nu hirup teu make nalangsa. Kabeh jalma oge kantos bakal ngarasa nalangsa, nanging tina rasaan nalangsa eta urang kedah tiasa udang deui. Panto kabagjaan aya di hareupeun soca, nanging kadang mah teu tiasa urang tinggali kulantaran aya keneh kasedihan di hareupeunana nu nutupan ku pikasedihan urang harita. Saban masalah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira biasa nahan. Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira, sanajan kaayaan hanteu mihak ka salira. Yakin kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jero hate. Kagagalan di mangsa kaliwat teh nyaeta